Halo sampurasun sadaya pengiring channel Sunda Barat. Masih balik sih mereka bagikan video-video lucu doping Sunda nu pada ngaraco deui ngaraco pokoknya mengaco. Oh, mata clear 7 turunan, mata ke asup ke rumah sakit ngadakan jarak tadi penyakit oge. Pokoknya masa geus nonton video ayeuna, pokoknya mah terjun gupak di sawah. Oke lah kayak orang langsung lanjut ke muka hiji. What the fuck? What the fuck was that? Minggu anjir bisa dibanting. Udara. Tarik ses. Orang boga baju ajar ya. Rasa ketat cetar membahana. Anjir, siga incesah rono. Ulah bebejakan ulah ini teh loba manfaatna. Selain itu aya si aing, si mamanya si masih singaan. Anjir, liar aing. Hihihi. Kumaha kasep kabina-bina jeung teu adeuh ngaradak bogo. Pantes sih, siga nu buru. Naon? Coba handphone ente deketin. Bah, jadi teh gider jeung sarkonah teh. Boboro orang aja kalau aing geus teu ngarit nanaonan coba rek gider teh. Pantes da maneh mah boga teh geus siga budak leuweung. Aduh. Siga monyet kita sieun-sieun jalan, siga monyet kelutung. Untung dewek terpingsan euy. Hello, cutie pie. Got him! Ain't nobody got time for that. Anjir, awewe teh kuy kitu bangun harus smackdown kuy. Ya, ini tah. Arit enak mah. Daguan mah, sieun culik euy, daguan. Wah, daguan tuh. Bobatan ti karya itu geus lah. Baik daripada bongkor. Coba handphone ente deketin. Ain't nobody got time for that. Ya, orang bakal ngeluarkeun gigiran manjanya. Ade anjir naon? Anjir ternyangka maneh waria. Aduh. Pait mundur anjing pait singgal itu init kada sing jauh untuk kaleuweung anjing cia abet ting. Anjir tok aja ketar anjing aing aduh anjir kurang gigit manja. Tulungan. Good job. Saya sing bubur cager we nya. Sakura, tong kita teh sakura. Aduh aing ara aduh. Tong kita getek ari mana naonan sih? Penting atuh tong ayeuna sakura. Atuh ari mana naonan? Cicing. Aduh. Sakura. Anjing, bangun maneh tah hakan anjir. Handphone ente deketin. Pokoknya nama nu maling kolor teh make topeng euy. Ting sahanya. Kumaha geus barendingan can? Barendingan can? Iya, mana masih kurang itu ya. Boga bawa teh nanti kos ke panggul di tadi geuleuh ayeuna.